Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna teu oleh mikarius teu mikasono kana dongeng-dongeng Sunda pidangan simkuring nuju di mana we ayana, boh anu caketna boh anu tebihna pon kitu deui anu nuju ngumbara di mancanagara. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga neraskeun hanca carios anu katunda sababaraha dinten kapengker. Nyaeta carios nyambung anu judulna Jawara Tatargaluh, karyana Andang S. Argayuda. Hapunten para wargi simkuring nembe tiasa midangkeun deui ieu cariosnya. Kalresan simkuring aya padamelan anu tebih ya. Janten teu tiasa midangkeun dongeng dina waktos anu biasana nya. Biasana 2 dinten sakali, ayeuna parantos sabaraha dinten. Begitu hapunten anu kasuhun nya margi aya padamelan anu tiasa dikantunkeun anu jarakna ti simkuring tebih kitu nya. Janten nyiapkeun waktos hapunten anu kasuhun. Dina waktos ieu teh simkuring medar dina bagian ke-7 nya. Atu anu parantos kalanggung dina bagian ke-6 nuju nyarioskeun santanu dikoroyoknya ku rombongan begal anu bade ngiwat sinden anu ngaku-ngaku si samber nyawa. Kalain harita teh santanu nuju di koroyok ku 2 urang anak buahna. Nanging santanu memang sanaos ngora keneh sanes jawara samanea. Anjeunna tiasa ngungkulan anak buahna samber nyawa. Takumaha kalajenganana dina eta carios mangga dangukeun wae dina ieu episode ti awit dugi karengsena. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan aya dina panangton kersaning Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir sehat batin. Kalaya naon anu didugikeun ku pribados tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberah manah kanggo sakur anu ngadangkeunana. Saluyu sareng tujuan pribados daya maksud nyaeta seja ngahibur para wargi anu mikaresep kana sastra sareng kabudayaan Sunda. Ngalangkungan dongeng-dongeng anu dipidangkeun ku simkuring. Hatur nuhun para wargi salawasna teu boleh satia ngadangukeun ieu dongeng, teu boleh ngalaik oge maparin komentar. Pamugi wae naon anu
lakukan para wargi ngajantenkeun pangdorong atanapi ngajantenkeun hirup-huripna sastra sareng kebudayaan Sunda. Kalian mugia para wargi salawasna digampilkeun dina milari rezekina kalian patepang sareng kabagjan anu mang pirang-pirang agengna. Atur nuhun para wargi. Mangga ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun pun awiktu astuna masidam. Mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Jawara Tatar Galuh bagian ke-7 karyana Andang S. Argayuda. Ciat dina gumuruhna angin anu mangaruhan pangreungina santanu aya anu ngabentak. Najan sorana teu puguh ti lebah mana tapi hius angina karasaeun ku santanu. Aidah santanu bisa ngarasakeun aya sabetan bedog ngarah beheungna. Sakilat awakna ngareundeuk plos eta panarajang teh ngeplos. Ukur ngaliwat luhureun sirahna. Gileuk awak santanu ngagilek ka kenca. Sabab karasaeun aya deui sambaran angin anu ngarah kana beuteungna. Plos eta panarajang anu kadua oge bisa disinggahan ku santanu. Ieu dua urang anak buahna si sambar nyawa ngabogaan ilmu aheng atuh komo deui gegedugna. Tapi santanu lain budak ngorasa manea. Manehna kasipuh ku ilmu lahir oge ilmu batin. Jadi yang harapan ilmu seperti anu digunakeun ku dua urang anak buahna si sambar nyawa teu ieu jadi kesulitan. Santanu langsung kunyam-kunyam mapatkeun aji pangawasana ilmu kagaluhan. Pikirna pangrasana gumulung dina hiji kemampuan anu ngahirupkeun kalinuhungan sajati. Ciat aya deui bentakan dibarengan ku ngahiusna angin muru awak santanu. Tapi angger jirim anu narajang santanu teu katempo sabab masih ngagunakeun ilmu sambatan onom. Santanu ngarasa aya dua angin. Santanu ngarasa aya dua angin samran muru awakna. Sakilat santanu ngabentak bari ngibaskeun dua dampaleungeuna. Saterusna santanu luncat ka tukang sababaraha lengkah. Ciat modar si budak ngora sora anu ngabentak ngareungeun deui beuki tari. Saterusna aya deui angin anu ngahiuk muru santanu. Dua jalma anak buahna sambar nyawa nyabetkeun bedogna kana awak santanu. Tapi sabetan bedog anu sakit tarikna ku santanu mah teu katempoeun. Ukur karasaeun hius angina anu ngahiuk muru awakna. Ciat santanu langsung ngabentak bari ngadorongkeun dua dampaleungeunna ka hareup. Ceblug aya sora nu ceblug. Aduh, dua urang anak buah si sambar nyawa tembong ngagogoler. Ilmu sambatan onomna punah ku pangawasana santanu. Tapi ngagogolerna teu lila. Si Gemur jeung si Kampeng langsung ngagajlang hudang
saterusna pasang deui kuda-kuda. Sok ari aya keneh mah sambatan aranjeun anu rek digunakeun kukula bakal dilayanan. Santanu langsung nangtang deui ka dua musuhna. Sabab tetela ieu musuhna teh ngabogaan ilmu aneh. Montong atau heula beda bisa ngelehkeun sambatan kula duaan. Sia geus pasti bakal koyor. Si Gembur cumarita garang ka Santanu. Nafsuna ngagugudug sabab ilmu sambatanana bisa dipunahkeun ku ieu anu jadi lawana. Nya sok geraprak. Ari nya aranjeun bisa mahan kula mah geura maju deui. Santanu teu ieu ngarasa seber ku kecap-kecap musuhna sabab manehna geus biasa nyang hareupan para begal. Jawara-jawara anu soledat kana laku-laku lampah jahat. Modar sia budak bau jaringau. Sanggeus ngomong kitu kolebat si Gembur jeung si Kampeng cumurelat narajang Santanu. Bedogna ngahiuk bangbaraan. Tujuanna rek nyacak awak Santanu kuduaan. Si Gembur nyabetkeun bedogna ti tukang kahandap, ti luhur kahandap, sedang si Kampeng nyabetkeun bedogna dikewongkeun. Haid barang menang paraja panarajang tiduaan babarengan. Bari panarajang nakacida cepetna. Santanu teu aya pilihan. Manehna gentak cingkrak ka tukang. Pros dua panarajang teh ukur ngahakan angin. Laju Santanu pasang deui kuda-kuda. Santanu ngarasa hemong ku gerakan-gerakan ieu dua musuhna sabab kacidaran cingisna. Tapi basa dua musuhna ting tolonjong akibat leungiteun sasaran ngan sajurelat Santanu kumolebat dina jurus gugur gunung. Suku katuhna kumolebat nur awak si Gembur. Anu kabeneran keur ti tolonjong teu jauh ti manehna. Suku katuhu Santanu teu salah deui langsung ngajebrod kan hulu angan si Gembur. Aduh tobat. Si Gembur ngoceak. Awakna langsung ngaheungge. Sanggeus kitu kekelayangan siga anu lieur. Teu patila orolo utaugar. Si Gembur leungit budi ilang pangawasa. Manehna langsung ngalumbruk dina lemah. Teu bisaeun neruskeun tarungna. Urang ajar modar sia. Ciat. Si Kampeng cumurelat terajang Santanu. Gerakanna kadorong ku rasa amarah nu rongkah. Sabab baturanna numprak ku Santanu. Bedogna kumolebat trek nigas beung Santanu. Haid Santanu menang panarajang di si Kampeng anu rek nigas beheungna gentak ngelok ka tukang ku jalan narik suku katuhuna salengkah. Pros bedog si Kampeng ukur kumolebat hareupeun Santanu. Ciat si Kampeng ngarasa panarajangna nyamos langsung nyusul tebus ku nyabetkeun bedogna ngarah kana dadana Santanu. Bedogna kumolebat kecida cepetna. Sorana ngahiu bangbaraan. Santanu gentak mapag serangan bari ngapentak. Suku kencana dilengkahkeun ka hareup. Leungeun katuna langsung nangkis leungeun si Kampeng anu nyabetkeun bedogna ti hareup ka tukang. Deg leungeun si Kampeng katangkis lebah pigilangna. Sakilat leungeun kences Santanu kumolebat ngarahi gaburung si Kampeng anu beulah katuhu. Cedak peureub Santanu ngacedak kana iga burung si Kampeng. Aduh si Kampeng ngagoak
sampoyong awakna ngacerik-ceuk. Keur kitu Santanu ngirim tajongan sukatuhna dina jurus panggal muih. Teu bisa disinggahan ku si Kampeng, sukatuh Santanu ngajebrod kana gadona. Aduh ieu. Si Kampeng ngoceak. Laju awakna ngagedebut ti bandemah teu usik deui. Ngagogoler dina taneuh kapiuhan. Teu jauh ti awak si Gembur anu keur humargung nahan ka nyeri. Urang ajar geus mundur we barudak. Keun ima bagian aing. Si Samber Nyawa langsung nitah mundur ke anak buahna. Kalain manehna langsung ngabadega nyang hareup ka Santanu. Paromana kaciri anu kacida amarahna. Matana moncorong lir mata maung siga norek ngerekeb Santanu. Tah sakuduna Andika anu maju teh lain kalah ngandelkeun anak buah. Santanu teriuk-riuk aya kasieun. Sikepna tetep kalem. Teu nempokeun rasa kakeueung atawa kahoncewang. Sebab urusan tarung mah geus jadi pagawean Santanu dina sajeroning tulung tinulungan kepada jalma. Ke punten ngasuh heula sakedap para wargi. Biasa simkuring sejak sakantenan ngiring emutan ka para wargi anu karesan nuju ngadangukeun ieu dongeng. Utamina panginten kanu nembeannya bilih YouTube teh acan di-subscribe. Punten di-subscribe heula. Kalian tong hilap like-na oge komentarna. Tiasane subarsi mana simkuring madar di lalakon-lalakon enggal dina kalejengan ieu carios. Tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Budak bau jaringau tong waka bunga beda geus bisa ngelehkeun anak buah aing. Sia bakal apal naon pangna aing disebut si Samber Nyawa. Si Samber Nyawa sanggeus sumerita kitu langsung nenjrang bumi 3 kali. Belesat ujug-ujug ti bedog panjang kumo lebat. Laju eta bedog teh kumambang di hareupeun si Samber Nyawa. Eta bedog teh bogana si Samber Nyawa jeung 2 anak buahna. Ku kasaktian si Samber Nyawa eta 3 bedog kumo lebat langsung ngalayang di hareupeun si Samber Nyawa. Lakadalah tetela Andika ngabogaan ilmu aheng. Santanu ngucap ka si Samber Nyawa sebab manehna ngarasa aheng ku ilmuna si Samber Nyawa. Sakedeung deui oge sia bakal kocor ka tiru ku 3 bedog ieu. Sia moal bisa nyingkah tina pangawasa aing. Sabab aing si Samber Nyawa.
Si Sambernyawa jumawa rasa gede hati yang manehna pasti bisa mayan Santanu. Sabab salila ieu can aya anu sanggupkeun ngalawan kana ilmuna anu matak manehna diserbut si Sambernyawa. Ukur Sambernyawa lain malaikat menyebut nyawa. Can karuh bisa nyabut nyawa. Jeung nadei kula mah moal paeh ku Andika. Santanu menang pangancam sarupa kitu teu ieu reuwas atawa gimir. Santanu tetep panceg dina keyakinanana yen ilmuna pasti sanggup ngalawan si Sambernyawa. Budak sombong, kiat ti Sambernyawa lain deui amarahna, langsung ningda bumi deui ku katuhuna. Pelesat tilu bedug ku malebat muru awak Santanu. Tiap bedug anu nujukan sasaran anu jadi kelemahan manusia. Haid Santanu kacida kageteunana barang kita tilu bedog nyuk kena bagian awakna nu panglemahna. Teu nyalahan lamun ieu gedug begal teh meunang julukan si Sambernyawa. Sabab ilmuna kacida ahengna tur matak mateni ka musuhna. Sakilat Santanu kumolebat dina jurus kalakai katiup angin ngimbangan tilu bedog anu tingkolebat muru manehna. Tilu bedog anu tingkolebat muru awakna Santanu bisa disingkahan ukur tingkolebat gigireun awakna. Tapi aya kumaha ku aneh eta tilu bedog teh siga anu hirup barang panerajangna gagal langsung muter jadi malik deui seseukeutna ngarah ka Santanu. Tilu bedog langsung kumolebat dina rajang Santanu. Anu hiji ngarah kana beheung, anu kadua ngarah kana dada, anu katilu ngabelesat ngarah pingping Santanu. Modar siah budak bujari ngao. Si Sambernyawa bentak balik ngibaskeun dampaleungeunna. Kolebat tilu bedog anu keur kumaleang teh ngadada kumolebat kacida cepetna. Tiluanana ngarah ke bagian kelemahan manusia. Si Sambernyawa emang lain ukur beja. Kabisana kacida ahengna pantes rek disebut si Sambernyawa teh. Haid Santanu sanajan manehna ngarasa helok ku poha anu pohara. Tapi dirina geus kasipu ku mangrupa-rupa ilmu kanuragan. Awakna gentak ku molebat dina gerakan jurus engkang-engkang. Awakna ujelang-ajelang bangun hampang. Tilu bedog anu dikadalikeun ku si Sambernyawa plus teu manggi sasaran. Urang ajar. Si Sambernyawa ngabentak bakat ku amarah. Sabab panerajangna bisa disingkahan ku Santanu. Laju manehna ngagedrigeun di suku katuhuna kana taneuh. Pelesat tilu bedog tingkolebat muru manehna. Saterusna ngajeten hareupan si Sambernyawa. Sambernyawa pangawas Andika memang dijaya. Hanjakal dipake kejahatan. Jadi Andika kudu dibasmi ku kula. Santanu salut ku kadigjayaan si Sambernyawa. Tapi ilmuna ngabahayakeun jiwa manusia. Jadi lamun teu dibasmi bakal bajalma anu jalma hade anu bakal jadi korban. Kitu cek anu aya dina pikir Santanu. Lah kadalah budak sombong. Sagedeung di oge sia bakal kojor siga anu nya rek bisa ngalawan aing. Si Sambernyawa lain deui amarahna barang ngareungeuk keucapan Santanu. Beungeut ngadadak geuneuk lir beusi atah beuleum. Matana burahay hurung. Mencerong seget ka Santanu. Manehna nguntup nguyup kana pangawasa Santanu. Sok geraprak Sambernyawa tarinya mah Andika sanggup nanda sakula
moal deuk dipangdungpatkeun. Santanu batan sieun malah nangtang-nangtang kasih samernyawa. Manehna teu gedag bulu salamar. Sanajan ngarasa helaku kemampuan samernyawa, tapi Santanu tetap yakin karena kemampuna. Urang ajar, ciat di samernyawa ngabentak bari ngibaskeun dua dampal leungeunna. Saharita bedog-bedog anu keur kumambang di hareupeunana ujug-ujug tingkolebat muru awakna Santanu. Pelesat tilu bedog cumorelat dan tingkilat siga jambaring anu dipentangkeun tina gondewana. Bukti yang si samrenyawa lain jamah samanea. Ilmu supranaturalna aya dina tingkat tanpang luhurna. Kabuktian ku ukur ngibaskeun leungeunna eta tilu bedog langsung tingkolebat ka cida cepetna. Ciat barang tilu bedog tingkolebat mur awakna, Santanu langsung ngabentak bari nain jerak bumi. Dua dampal leungeunna didorongkeun ka hareup. Pelesat aya cahaya biru anu kaluar tina dampal leungeun Santanu. Saharita bedog-bedog anu keur cumorelat ngadedak mandeg ladu ngajeten di hareupeun Santanu. Urang ajar, ciat di samrenyawa bentak bari ngadorongkeun dua dampal leungeunna ka hareup. Tapi anehna bedogna teu usik-usik. Sababaraha kali manehna ngabentak bari ngadorongkeun dua leungeunna. Tapi anger eta bedog teh ngajeten hareupeun Santanu. Ciat Santanu malik ngabentak bari nain jerak bumi. Pelesat tilu bedog anu keur ngajeten hareupeun manehna teh langsung robah arah. Sesekeutna jadi yang hareup kasih samernyawa. Lakadalah ieu budak ngora teh bogeun ilmu naon. Si samernyawa hatena ku meleter. Sabab kakaramanggihan aya jalma nu pisan adah pangawasana bari eta jalma teh ukur seurang budak ngora. Ciat Santanu ngabentak bari ngibaskeun dua dampal leungeunna. Laju eta tilu bedog teh ting belesat mur awak si samernyawa. Koleban teh tilu bedog leuwih cepet batan anu dilakukeun ku si samernyawa. Netelakeun yen ilmuna Santanu leuwih luhur batan si samernyawa. Haid lakadalah si samernyawa lain deui ngarenjagna. Teu nyangkaeun bakal aya kajadian sarupa kitu. Manehna teu sanggupeun deui ngawasa bedogna. Hiji-hijina jalan sangkan manehna salamet kudu ngaragrakeun awakna. Si samernyawa langsung ngabebeutkeun awakna kana lemah. Atuh bedog-bedog teh ting plesur luhureunana. Laju crub-creb dina tangkal. Untung eta oge kapikiran ku si samernyawa. Lamun teu ngaragrageun karep mah dirina pasti katiruk ku eta bedog. Sabab manehna geus teu sanggupeun deui ngadalikeun eta tilu bedog. Kekuatan Santanu lebih rongkah batan kekuatan manehna. Udang samernyawa ulah kalagu goleran siga budak leutik. Cenah sanggup maehan kula. Santanu ngalelewa ka si samernyawa. Tujuanana supaya samernyawa kahudang amarahna. Sebab jalma anu amarahna keleuwih segala kabisana bakal mangprung dina nafsu ngaberung. Jadi jurus-jurusna bakal teu puguh aturan. Urang ajar montong gede hate pada geus bisa munahkeun ilmu samernyawa kula. Kula masih boga ilmu sejen anu bisa maehan sia. Si samernyawa langsung luncat hudang. Manehna ngucap sombong ka Santanu. Padahal hatena mah mimiti kutar-ketir. Sabab ieu budak ngora anu jadi lawana teh bet lain jalma samanea.
nya sor atuh kira budi deui kukula moal deuk dipangejatkeun santanu beuki teuteug teuneng ludeung teh kakeueung pangabisa musuhna geus bisa kaukur ku manehna jadi santanu beuki yakin kana kamampuanana santanu yakin bakal bisa ngawarahi begal anu boga ilmu sambar nyawa sabab lamun teu dibere pangajaran ku manehna bakal terus-terusan milampah kejahatan kiat modar sia si sambar nyawa sanggeus nyabut bedog manehna anu nancep dina tangkal langsung kumolebat narajang santanu terus main pona si sambar nyawa nembongkeun kayaan dirina anu memang manehna teh ciwara kahot bedogna ngahiuk ibarengan ku angin anu kacida tarikna laju kumolebat trek nigas beung santanu haid barang bedog si sambar nyawa kumolebat trek nigas beungna santanu narik suku katuhna ka tukang saterusna ngareundeg dina jurus eurih kaanginkeun tos bedog si sambar nyawa ukur ngahiuk luhureun sirahna kiat basa bedog si sambar nyawa geus ngaliwatan sirahna santanu nguniang bari ngabentak suku katuna langsung kumolebat muruhulu angan si sambar nyawa kalayan teu bisa disinggahan suku katuhu santanu langsung ngecebrod kana hulu angan si sambar nyawa aduh iya si sambar nyawa ngagero tarik awakna langsung moyonggod napasna langsung renghap ranjuk bakat beungap beuteungna langsung meles anu pohara tepat di awakna sesampoyongan siga anu katulalengan kesyang tis remes tina sabulu-buluna pun para wargi rupina ceros nyambung anu judulna Jawara Tatargaluh bagian ke-7 dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto manawi urang di parang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura gersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kelepatan sim kuring dina enggoni ngadugikeun ieu carios bilih kirang nyugumakeun atanapi seueur lepatna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun para wargi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.